Ini kita mau balik. Kita mau balik. Ini sudah sangat sore sekali. Kita ke kolong pohon. Aduh, karena susah jalannya, ada pohon tumbang, guys. Ini kita udah mau sampai. Alhamdulillah. Tuyun weh. Ini personil kita. Guys, capek. Salatri sih namanya can madang tisu. Atuh dahar heula. Bos, kamu capek, Bos? Capek lah. Kumaha tuh, Wel? Kata-kata hari ini? Wah. Halo. Tah gening aya si Nyai di dieu. Bayar. Nah. Kayak tuh isu kali udah idanya mau kebalik. Guys, ini ada bocil. Ukeun ate. Ukeun ate. Ukeun. Oh, jiga teh. Hadiah tuh. Kalau tuh. Hade kasih bat maneh. Ukeun eut sayang. Kayak isu. Ukeun eut. Aku meni sangat capek. Enak. Gimana, Nak? Jig, gua balik. Tuh, anu tadi dikihan. Tah, ieu budak na kumaha? Hari ini barudak, kumaha barudak? Gerang ngarosok huntu barudak bisi bukulat kitu sebat. Gawat. Bat ngomong heula. Dulu eta. Enggak ku si teh Nina dipangaritkeun. Heeh. Oh, nanti dikasih sisihkan bungkus. Bener ya bisa cuma di sisi we tuh. Bareng konten. Kurang. Sapu-sapu banget kita. Ya, meni uget. Bawa jeung tekona. Nih. Hareudang, guys. Aduh. Gitu. Besti. Eta tah naon dina buuk budak ka dieu, ka dieu. Tadi na rambut neng aya naon eta rambut neng naon? Guys itu. Haling. Keut kela atuh heula nya. Heeh. Guys, dia mau minum katanya, guys. Tadi mah orang cok kan. Heula ah. Tadi kan yang cekona we. Mau subuh ku 11 soalnya. Sok uyup atuh jeung tekona kadinya. Sok kucurkeun jeung tekona. Legut. Terus. Ayo. Minum 10 gelas. Oh. Mantapnya. Heueuh nya, biul. Nah, guys.